Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dararamang sadayana. Lahirna sehat, batina sehat, kabingungna tos suwung, kasusahna tos hilang. Insya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu ila kafatil anam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-aya wa mana wallahu a'lam bimuradi. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-aya wa mana wallahu a'lam bimuradi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Al-hadis. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amin amma ba'd. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Ibu, Yo, ayah. Hoyong didoakan ke peribados. Laras. Gening namanya peribados ngadoa 2 kali harere hirup. Kajongjonkeun ku leuputnya. Peribados teh ngadoa teh aya hiji doa anu peryogi ku urang diaoskeun terutami dina bada netepan fardu. Nyaeta anu neme doana teh anu para ibu hare-hare. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khazyid dunya wa adzabil akhirah. Tadi sote tadi ta eta teh hartosna teh kieu ibu eta teh. Allahumma ahsin aqibatana, Allahumma nun Gusti ahsin muga nyaikeun Gusti aqibatana kana akibat abdi sadaya. Fil umuri dina sakabeh perkara. Akibat naon? Akibat ucapan abdi, padamelan abdi, tekad abdi ulah ngajadikeun akibat anu awon anu ngakibatkeun cilaka dunya, cilaka akhirat. Margi jalmi teh aya nu cilaka gara-gara ucapanana, cilaka gara-gara padamelanana, cilaka gara-gara tekadna. Beres kitu. Beres kitu. Salat fardu dilaku, salat sunat dipilampah, tahajud taraka kantun, duha taraka tinggal, hajat tasbih osok dijalankeun tapi tembus henteu dugikeun ka akhirat jaga. Naon gara-garana?
gara-gara aya kasalahan nu pernah diucapkeun, aya kasalahan nu pernah dipidama, aya kasalahan nu pernah ditekadkeun tapi keun ka maot can pernah kaislahkeun. Naudzubillah min nu mawi ibu urang ye ngange tiung ngange kopiah belum tentu jadi jaminan masuk surga. Leres gitu hoyong ke surga leres tos apa jalannya ira harek asupna hoyong ke tanah suci geus nabung ira harek initna itu kan ya lamun hoyong ka surga da surga mah disadiakeun oge keur manusa ngan meureun kumaha carana meureun saur ibu teh kitu nya. Nah kumaha carana alhamdulillah jangan abdi mah tos seueur ATM akhirat abdi mah salat fardu dilaku salat sunat tara katinggal tahajud nya kitu duha tara leupas jiga-jiga nak ngaji kiai di ajian na pangartina madrasah didatangan bari nunutan oge. Depan urang mah biasa keur ngaji teh gek greup gek diu greup areling padahal pang nikmatna calik teh aya deui di pangaosan. Terus gitu. Pang senang-senangna calik teh aya deui di pangaosan. Pang tentrem-tentremna calik teh aya deui di pangaosan, teu ngadenge leweh budak. Teu ngadenge loba pamintana caroge, kiridit oge eureun rek nagihna. Tanu ditagihna keur ngaji. Tapi kan ka kiridit tiap ngaji da teu panggih. Keun we eta mah biasa rek bang emok rek bang aniprak mang sabodo eta mah karep naon teu urusan nu kitu nu penting mah nu baroga hutang sing engal kabayar anu boga kabingung sing engal suwung nu keur nyeri hate sing gancang guligah manahna sangakeun we ka Allah sagala rupa oge da Allah nu gaduh sagala-galana. Terus kan urang ulah pede pedah abdi mah da Pak Ustad tiap waktu tara subuh ditiung dijamin masuk surga kahayang urang tapi belum tentu. Mun bapak-bapak tiap saat tara leupas di kopiah jigana dijamin masuk surga kahayang belum tentu. Naon sababna sanajan ulama ngagadamrang sorbana semat mumuncangan sanajan mustami ngagedemreng gamisna ngalantisan bitis belum tentu kasawarga boa-boa dicalonkeun ahli neraka. Nah hati asa kitu cenah ajengan ieu teh mik teh eueuhan. Da keur ngeunah-ngeunah atuh cepae. Jadi we poho deui ah. Nah tiasa cenah ieu bapak-bapak nu di kopiah masuk neraka tiasa ibu-ibu anu tiap waktu tara suwung ditiung masuk neraka bisa ti mana atuh jalanna jeung akibatina naon. Oke lamun bapak-bapak tiap saat tara leupas di kopiah hebat. Lamun ibu-ibu tiap waktu tara suwung ditiung alus da boro-boro ka jelema bari geulis tur umurna ngora keneh tunggul oge ditiungan mah pantes beresnya sok tunggul kaduruk ditiungan pantes komo jelema keur mah kulitna bodas umurna ngora geulis make tiung bari beureum deui dan nyengcelak di luhur gunung oge katempo we jiga tuma kitu sanes awon sae ibu-ibu ditiung teh sabab dina tiung aya pancaran cahaya genang dina sair lagu eta artis sok ngalagukeun di balik kerudung wajahmu bersembunyi kau cantik alami anugerah ilahi itulah sebabnya aku cinta padamu
itulah sebabnya aku sayang padamu. Cek si emak teh asik usaha mat bogoheun teuing ya mah nu ngara oge loba keneh menikah pedean. Ibu-ibu sanajan tiap waktu tara suwung ditiung bapak-bapak tiap saat tara lepas di kopiah tapi naha di akhirat jaga beti dicalonkeun ahli neraka di mana jalana jeung naon akibatna oke tiung tara suwung kopiah tara lepas ngan hanyakal 1000 hanyakal eta jalma keur hirup di alam dunyana jeung dulur teu daek aya nu kitu di mana ece di dia di mana di Arab Saudi di Amerika di Inggris merajikeun bae lah asal ulah di dia geura sok sakali deui jeung dulur teu daek jeung tatangga sok pase kana hutang taramay meni didedatkeun taramayar mah ulah didedatkeun teuing atuh gawena ngomongkeun biasa teh biasa ngaji mangaji we panon lo baru rateret ka sisi ka gigir ningali nu di belah katuhu pedah make emas dina pigeulangna hayo dituduh-tuduh ngaharewos kana ceuli nu aya di gigireun ece ari itu emas duble ari mereka cek nu gelo teh ditukangeun mitasi tah garawok teh cek nu edan eta mah gojeh we jelemana cek urang mah teu gablek mah ulah gagayaannya padahal cek urang naon urusanana nya rek mitasi rek duble rek emas muda rek emas tua rek emas ojo rek emas parno mangsa bodoh naon urusanana jeung urang dipake naku batur mitasi lamun hejo pigelang batur naon urusan jeung urang mangaji we terusnya ya mah aya nu tiungna nyengsol dituduh-tuduh lain dituduh-tuduh bejaan ece eta tiung nyengsol kitu ari ece kumaha kada ngaji mah kitu geuning nikmat calikna ngan loba panyakit anyar datang pengajian cangkeul mah cangkeul tunuh mah tunuh nyaksrak mah nyaksrak bobokong ateul mah ateul liang irung dirojok juru mata dirorek tiung diome-ome ini teh geus bener na balik jadi nyengsol aya tuh gitu aya wae durasi Ustaz Rohman ngaji sajam sabarakali ngomekeun posisi bujur Rampaya ka hareup dengklang ka tukang nyangereng ka gigir ka tuculang cileug rek balik era ngajedog pogo tokong geus panas. Ari ustad terus ngacaprak. Terusnya eta ngadak-ngadak bujur renyem deh eta da keur ngaji teh da aing terek ini teh teu mahem heula beas tapi ieu bujur renyem kieu da balik ngaji lain ngaguar tetela keterangan nu tepikeun lumpat ka zaman morosot ngarorek bujur da pugur renyem tapi da eueuh cacingan gogoda keur ngaji. Aya aturan suku yang hareup ka kidul beungeut ka ustad nya ngereng kieu. Aya nu kitu. Heukeun bae da intina ngaji marek ngomean hirup. Rek naon atuh maksudna ngaji teh hayang ningali kasalahan diri, hayang ningali bodona diri, da kapenak lepatna diri bodona diri teh ku ngaji. Gerasok. Dalamun teu ngaos mah moal kapenak kalepatan diri teh moal hirup teh asa bener we teu ngaji
Lamun ibadah asa geus sampurna teu ngaji mah ari pas lol teh ka madrasah nguping fatwa agama nu digudugikeun ku para guru geuning salat teh kieu geuning wudu teh kieu adus teh kieu da baheula mah eceu keur can loba para kiai anu ngawuruk ngaji ngada adus teh eceu masuk ngagejebur ka balong bapana poksai na bag-bagan eceu ngagejebur geus kitu naik ka darat gigi brig goda entong ari ceuk hukum geuning kieu tina jat cai oge aya cai suci bari nyucikeun cai suci teu nyucikeun cai mutanajis cai mustakmal cai najis geuning ceuk ulama fikih mah dibejaan teh kitu leresnya cai suci nyucikeun sah halal dileueut tapi teu meunang diange wudu diange omeh tiasa ngan cantang tuh bisa diange adus leres cing lamun urang omeh ku cai seprit kengeng naros ieu mah nyari ku sireum resiko eta mah kan ieu mah pribados teh ya naros ya para ibu teh teu kiat hoyong kahampangan bade omeh teu cai teu aya cai sumur cai aqua teh aya ngan aya cai panta tiasa teu tiasa ange omeh mah ku cai panta ngan teu tiasa diange adus isi urang pedah boga pabrik seprit ayo we wudu oge ku cai seprit adus ku cai saprit halal dileueut teu sah diange wudu teu sah diange adus eta cai suci tapi henteu nyuci cai muta najis cai saemer karagragan tai beurit lain tai beurit jadi suci cai saemer jadi najis eta disebutkeun cai muta najis cai mustakmal cai nu tilas ngangge cai najis mah cai sepiteng cai kolomeran teh eta teh wajib uninga urang teh beres kitu tuh model urang salat pan salat teh asal-asalan dina salat kawajiban sakaligus unsur didikan gerasok dina salat lamun ditengetan ku urang kieu para ibu ye lamun urang dina salat teh pan kieu kedah ajag bener nami oge istiqomah ieu ngagambarkeun kana naon kade urang cing waspada sabab hirup di alam dunya seueur gogoda anu matak ngagaleongkeun keimanan jeung kaislaman urang terutama urusan dunya terus kitu sok ayeuna lamun bapak lurah di dieu pribados di dieu bapak lurah ngumumkeun rek ngabagi duit pribados ngabagikeun ilmu bari ngumumkeun teh bareng cing kira-kira menurut para ibu jeung tekad ibu rek nyamperkeun ka saha ari Ustaz Rohman rek dikumahakeun hayu nyokot duit keun bae Ustaz Rohman oge aya duit panggih deui beumpeng lurah rek mere duit madrasah kosong jamaah kabeh keur ngantai di desa rek nyokot duit terus kitu sabab naon sabab di alam dunya mah kadang-kadang hirup bisa diatur kudu wajah berseri-seri lamun urang loba kasalaki oge gumejlek lamun salaki na usahana lancar ngadatangkeun biwir teu kaurepeh ngacaprak lamun salaki teu boga terus kitu matak lamun salaki usahana lancar duitna sugih geuning para ibu sok ngahariring di dapur teh rasa cinta pasti ada pada suami tersayang takkan hilang selamanya sampai ajal menjemputnya lamun salaki loba kumaha lamun salaki dahar beuki sare nya kitu usaha tara kosong ngahariring tara rasa izin kasalaki beuki nyatu
beki molok najis teuing kaduhung teuing aing dikawin ku si eta. Laras gitu osok gitu naudzubillahi min pantrang terbesar kange istri lamun ngagogoreng caroge bisa pengkereun rek rupana jiga naon rek dedeganana sagede kumaha rek sok mani jeung tara keukeuh itu adalah my king. Apal my king? Rajaku. My king ada tamu torojo rajana teh gede gading bari busi. Nanya raja gitu. Rek leutik, rek goreng patut, keukeuh caroge mah raja para wajib dihormat diladenan sapurati ulah sakali-kali nyentak nyengor molotot komo ngaeahkeun kana parentah jeung pangajak pan tadi bejana hoyong ka surga tah ayana di caroge terus kitu tuh ibu gatol salat padu dilaku salat sunat ti pilampah ulama didatangan ilmuna diajian ngan balik ka imah ngahaok melotot nyentak nyengor ka caroge percuma osok melotot maksud melotot teh lain beunta da piraku rek ka pengajian peureum ya mah maksudna melotot teh ka salaki geuning sok aya nu mulkan cangkeng salaki rek calangap seok rek ngomong naon sia osok melotot ka caroge nyentak osok ngahaok osok lamun urang masih kene kitu sanajan tiap ngaji disungsi madrasah didongkapan ulama diajian percuma salat kau lakukan percuma zikir kau bacakan kalau pada suami melawan apalagi molototan percuma aja kernaon gamis gunta ganti Senin warna kuning Jumaah warna bodas Rebo warna hejo Kemis bulu hiris ari warna bulu hiris nu kumaha Kemis bulu hiris Sabtu anu abu ari kasalaki mancangah jeung mancangah we percuma daresnya das istri anu solihah mah saur Kangjeng Rasul in amartaha atau atka yo sahabat awewe nu alus mah di mana anjeun marentah awewe nu alus mah atau atka siap melaksanakan naon nu diparentah ku caroge dares kitu itu teh akhlak Rasul mah Gusti Aisyah lamun dia dongkap wangsana wengi teh Gusti Aisyah mah dangdos satakar kebek perhiasan diangge-anggean anu hade sesungitan disebrotkeun keur saha nyugemakeun nu janten caroge Rasul ibu osok kitu sakapeung lamun salaki loba duit tah si istri anu sae mah kitu lamun caroge marentah mah hoyong kopi siap saya laksanakan bulanyang ka dapur nyokot gelas kutu tangkot teteng kopina eueuh Pak teu aya kopina ge seep nganyuk bulanyang ka warung tekung silila teu dibere nah teu dibere loba teuing hutangna nah loba teuing hutangna getol nganyuk jarang mayar cai herang we istri solihah maleres tah wangsul deui kana salat matak para sepuh sadaya upami hoyong ningal akhlak Rasul ayana dina salat dikala salat aya ngadeg Allah pan kieu salat teh ari istri mah ieu teh kedah rada dirapetkeun kelek teh
nya kitu tah istri mah hari pamegat mah rada dibuka tapi ieu teh ulah dianggap enteng ieu teh aya simbol Allah urang keur menghadap jeung Allah keur konsultasi jeung Allah buang kesibukan dunia buang kesibukan salian ti Allah sok sanajan bangah eta teh Allahu akbar berai hutangna berai kabingung berai kasusah aya dina salat matak pernah kejadian salat kerok rakaat nu kudu nama aing teh tahiyat akhir eta karek tilu geus opat eta hari rek diuk tahiyat akhir sieun karek tilu hari ayeuna rek nangtung de sieun geus opat bingung da teh diuk-diuk terus mikiranna leresnya brai naonana brai ka bingung brai ka susah tukang bisnis ngimutan rugi dina salat tukang tani ngemutan gawir nu rempag rempag aing nitah saha digawekeun maca Fatihah eta teh lamun leuleungiteun duit teh di mana ngandeuna eta pohara pohon keur maca Fatihah nah hari keur salat ingat aduh dina kutang anu hidung keur dikeuman buah-buah hancur duit teh ieu ngalaman kitu teh ngalaman eta nuju salat inget kana leuleungiteun Allahu akbar punten ibu nyimpen ieu teh ulah sakersana mengandung arti ieu teh da salarasan mah Allahu akbar bade dirumaikeun teu masalah tapi naha disimpen di dieu atuh ta ieu teh simbol Allahu akbar sabab hate ayana di dieu ulah kacarioskeun urang getol taat getol ibadah salat fardu dilaku salat sunat pilampah ngan hate hasud ka batur ngan hate lumpat ngewa ka sasama ngan hate ngancik sirik pidik dolim jail nganiaya ujub ria takabur sum'ah tepikeun ka nyeri hate batur ku ucapan urang raheutna ku peso babari rapetna deui tapi lamun hate batur geus kakoet ku ucapan urang iraha tahlitana deui beres kitu matak ucapan teh sok ngakibatkeun sae ngakibatkeun awon eta ucapan geuning sok aya bahasa kieu ieu bakat ku nyeri ku ucapan aing mah moal ngahampura kana kasalahan manusia nyeri aing teh madari li sukun tah nyeri aing teh ku sia tapikeun ka rup ku padung rap ku lemah aing moal hilang ka nyeri hate ku maneh lamun ditonyok sakumaha buncunur loba ubarna loba ahlina kulit soek loba ahli operasi tapi lamun hate jelema geus soek hatena ku ucapan urang rek kumaha urang minta hampurana istighfar astagfirullahaladzim tapi jelema anu kanyerian can kaislahkeun lain Allah teu ngahampura ngan Allah moal waka ngahampura lamun urang calang cilih hampura jeung sasama terus kitu tuh da urang mah lolobana nyidik-nyidik wae kaaiban batur pan sedangkan saur Allah mah ku ampusakum jaga raksa kumarane kana awak-awak aranjeun urang masuk nyidik-nyidik kaeban batur tanpa mariksa kesalahan diri urang nuduh-nuduh kana cileuh batur teu merhatikeun korong nu nololna irung urang ulah waka nyidik-nyidik cileuh na juru mata batur nu penting mah beungeut urang we beresihan heula beresnya tuh kitu pada Allahu akbar cepeng bari ajag bener sabab ieu loba gogoda dina hirup teh dunya nafsu setan ngarongrong ka urang keur ngabalieureun tina kataatan teh matak dina salat ajag bener tak sareng cecekolan teh kedah rata geuning sok aya salat teh nu meuyegeung kumacan ajangan lamun nu heuras cangkeng eta mah lain deui urusan salat ulah nagdagan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin nah kitu sok aya
Ar-Rahman. Kau mau bari gegedegan gitu kawas dapati pehong. Kitunya ajak bener. Ieu nandakeun istiqomah Rasul dina nalika dakwahna. Abu Jahal beak tingkah kitu lain kieu salah kumaha carana ieu Rasul supaya tumbang cilaka eureun tina dakwahna. Dongkap ka Sayyidina Abi Thalib. Padahal Abi Thalib teh agama nama teu nuturkeun kana agama nu dipimpin ku Rasul, tapi dukunganna mah luar biasa. Ya Abi Thalib, ari eta Muhammad teh kikituan wae teh hayang naon? Lamun Muhammad hayang awewe anu geulis ku kami dikumpulkeun saloba-lobana. Lamun Muhammad hayang harta nu loba ku kami dibikeun kabehanana asal syarat eureun dakwahna Muhammad. Saur Abu Jahal ka Abi Thalib. Kumata dipanggil Nabi Muhammad teh? Ya Muhammad kieu cing anjeun dakwah wae teh hayang naon. Saur Kangjeng Rasul lamun ceuk bahasa urang teh mang abdi dakwah lain karena harta, abdi dakwah lain karena wanita, tapi abdi dakwah ngemban amanat ti Gusti Allah supaya ngadepikeun hukum-hukum ka umat-umat manusia. Saur Kangjeng Nabi. Da itu mah iman Nabi, dalamun iman urang mah teuing. Ece bade ka mana? Ka Baitul Iman. Bade naon? Ngaos ka mana? Ka Amu geus prek. Yeuh 1 juta. Cing milih angkat milih 1 juta. Iman urang. Iman urang. Telepat teh iman urang. Nah ngaji kacangkel-cangkel geus. Pokokna mah saurang 500, saurang 500. Itu si Ece balik. Kumata amu cungli kamarana sing horeng di halangan ku duit eta mah iman urang darasnya iman urang lamun bapak-bapak geura sok ka Pak Haji lamun aya pangaosan berbarengan jeung Persib Pak Haji milih ngaji milih Persib bari eleh menang oge eleh urang moal riweuh menang moal untung tapi ngaji keur kepentingan diri leres eta mah da iman urang Rasul mah teu kitu Allahu akbar cepet sabadana ngadeg depan aya ruku Allahu akbar ruku itu nandakeun atadallulu wal hudu diri ngarasa hina di hadapan Allah tawadu handap asor DP ulah boga rasa ngaku tukang salat tapi gawe nepak dada tandana takabur naudzubillah min ieu nu abdi tah ieu sawah-sawah ieu sawah abdi kade sawah abdi ari itu kebon nu abdi ari eta mobil nu eceu kade ulah dicabakan kotor nu eceu ari eta gedung eta teh nu abdi ari eceu obo di mana di dieu we na saung eceu mah gitu kan ieu nu abdi ieu nu urang ieu nu aing nepak dada tapi geletuk maut mana nu dicanak teu aya nu dicanak datang ke alam dunya dibuligir leos ninggalkeun alam dunya oge wayahna dibuli terus gitu da urang mah ngaku-ngaku wungkul ieu pangkat abdi ieu dunya abdi ieu harta abdi sok cobi tah nu teh acan ngalaman maka tanah suci da moal kagamar harta teh nu puguh mah inget kana dosa teruskeun ka Pak Haji Pak Haji kamari umroh di Solempak teu di kolor di taranjangnya kumaha lamun acuk ihram eta merosot sah nu rek nulungan moal aya nu nulungan naon anu nulungan ya yauma la yanfa'u malun wala banun dina hiji waktu harta geus moal bisa mere kamanfaatan ka eta jalma dina hiji waktu anak nu diagung-agung di raja-raja nu di ratu-ratu nu di nyai geulis ku urang hiji waktu mah belum tentu ngabela ka urang kolot beak harta ruksak awak ngabelaan anak tapi geus dewasa kadang-kadang anak camplak kan jadi kolot teh sakedik nu kitu nya dina hiji poe harta geus teu bisa mere kamanfaatan di dunya mah bisa diukur ku duit bisa diukur ku harta hayang itu hayang ieu asal boga duit beus keur mengpeng curug ngacung eureun curug tah da boga duit
Teu boga duit mah boro-boro curug awak ngajanteng bubuk katubruk. Curug kacung kiri eureun. Kapal keur ngapung turun ku duit. Teu boga duit mah ngapung henteu turun henteu. Teu indit. Gitu Pak. Ari boga duit mah indit ngapung turun murag, teu boga duit mah teu naik teu turun. Cicingnya ngajanteng teu boga duit. Tuh. Gitu kan para saudara. Tah dina hiji poe harta geus teu bisa mereka manfaatan, anak teu bisa mereka manfaatan ka indung bapana, pan ayeuna mah tiasa keneh mereka manfaatan. Kadang-kadang kolot ripuh aya anak engke mah wallahu a'lam. Nu di ujang-ujang, di raja-raja, di ratu-ratu geuning ditimang-timang, si raja, si ratu. Kajian nongtot leho si raja we. Gimana caritana raja nongtot leho? Tapi da angre kolot ka anak masih cantik, padahal irungna teh leutik teh si cantik teh. Pajarkan teh si manis cenah. Boga rupana teh pikasieun si manis di mana horeng. Nah, naon nu bisa mereka manfaatan terkecuali jalma nu datang ka Allah mawa hate anu suci bersih dalam arti tara hasud ka batur ngewa ka sasama rajeun aya rasa ngewa oge sok gancang minta hampura. Matak di isalah di ya naon diibaratkeun ku sasalaman euceul hapunten abdi nya kalepatan abdi nyai euceul hampura mah kakala datang pangampurana Allah daresnya iya dina salat ruku Allahu akbar subhana rabbiyal azimi wa bihamdi ngagungkeun ka Gusti Allah berarti urang mah di hadapan Allah teh hina lemah naon atuh nu dijadikeun takabur naon nu dijadikeun nepak dada di hadapan Allah mah eueuh naon-naonan urang terus torojo teh maot rek nyumput ka mana rek nyumput di mana lumpat ka mana moal aya anu bisa nyingkahan tina udagan malaikat maot teh geus dibeungkeutkeun kana munan masing-masing maot teh matak nu maot teh aya nu di Serang di pasar di pasir di leuweung di reuma di masjid di bumi di rumah sakit geus dibeungkeutkeun kana munan masing-masing kumaha torojol maot datangna ajal diri sumerah nyawa jeung raga tuluy papisah anak kulawarga careurik kabeh urang dibungkus badanku boe urang dibungkus badanku boe eta sakitu-kitu mana renceumna perhiasan rarad laanan simpen mana pakaian kebanggaan nu dibeli na ku harga nu mahal nu jadi bangga urang lamun ditempo ku jelema loba pedah boga pake hade geletuk maot coplokeun mana lancingan nu sok diange porosotkeun bungkus we ku boe sare dina kasur empuk ditemokan gunung tembok kokoh kasurnya kitu bantal seungit suasana indah tapi di mana geus jadi mayit di mana tuh di Tegal tuh di sisi Walungan tuh di Nagawir ngagoler dina taneuh diangelan ku taneuh diganjal ku taneuh dibungkusan ku kain warna bodas murah hargana teu dikaput-kaput acan. Iya banget nu jadi kebanggaan si cantik engke mah tangkorak engke mah si tampan tangkorak si manis lain jembatan Ancol si manis tangkorak engke mah terus gitu tangkorak lamun urang bulak-gilak dina kaca nempuan bujur sorangan teu kaup aya kaca tatangga teu nyaho nu bogana melong gitu tah tangkorak laras gitu
ngagoler dina taneuh, diangelan ku taneuh, diganyal ku taneuh, dibajuan ku pakaian warna bodas murah hargana teu dikaput kaput acan sakitu, mana sawah hektaran, mana gedong sigrong, mana jabatan jeung pangkat da lain nu urang nu Allah dicanak deui ku Allah, urang mah balik ka Allah dibuligir deui renyut teh bilatung jeung cacing tangkorak engke iraha engke teh tiasa enjing tiasa bubar ayeuna tos siap lamun bubar ayeuna tos siap lamun bubar ayeuna tos siap bubar ayeuna oh cari cing we di dieu can siap bubar lain maot so teh ieu mah ngaji siap bubar ya tuh gitu pada mana tapangkat jeung jabatan mana keluarga gogorowo kanjang cek bapak iya bapak jang tulungan nyai gelis iya bapak iya anakna harare-hare hirup kala kacing palolotot kana warisan tapi bapakna di alam barjah kena pilara menang siksa di Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Naon tah anu nuturkeun ka urang dikala urang geus ninggalkeun alam dunya. Harta nu diaku-aku, keluarga nu dibangga-bangga. Nu nuturkeun mayit tilu perkara harta jeung anak sarta amanah anak jeung harta baralik deui amal mimilu nu jadi saksi amal mimilu nu jadi saksi amal mata kurang saur Kangjeng Rasul peung hirup keneh di alam dunya rek iraha kolot ngeus ngora geus moal bisa dibalikan deui tinggal bener-bener ibadah dina satayeuna bisi kaburu datang nama hoyong maot ari hoyong mah jangan alim tapi lamun bakal mah pasti terus sok pada matak saur Kangjeng Rasul pastabikul khairat lamun bisa mah meungpeung aya peluang yuk urang berlomba-lomba menuju kebaikan salagi aya peluang keur ngaji ini salagi aya peluang datang waktuna salat geus di alam barjah mah di alam akhirat darul hisab wala alam ma'ala sanajan ceurik balilihan hayang balik deui ka alam dunya moal bisa kaya seperti urang hirup di rungrung ku kabingung hayang asup deui kana jero beuteung indung geus moal bisa cek Helen super hingga kitu hirup menang pilara nyanyi ingin rasa pulang ke rahim ibu ada moal bisa da baheula mah keur orok bijil soteh batok sirahi pukene tulangna lantur ayeuna geus ngorong jagung badak hayang asup kana beuteung indung tibatan dicumponan di dagor manten cing istighfar sia teh sia asup aing paeh sok kecobaan geura cing mah abdi teh meuni dirungrung wae ku kabingung dirangrang ku kasusah daripada kieu mah abdi teh hayang asup deui kana jatuh bereng masuk ngadangkak mah abdi rek asup cik sia teh cikeneh tetas ngaliwat ka mana juringna nu ngancikana diri sia teh istighfar moal bisa terusnya nu nuturkeun mayit teh harta anak harta jadi syarat keur mula syarat jenazah ayeuna keluarga beri ngalut ngeungkeuy ngabandalut ngembat-ngembat nyatang pinang ka pemakoman geus rup ku padung rap ku lemah moal aya anu nungguan ngajentul salila-lila geus beres mah baralik deui lebat kana bumina masing-masing urang mah koceak dengek minta tulung eueuh nu ngarungu lumpat ka ditu lain ngulumpat ka dieu lain iwati naon red ka katuhu amal hade red ka kenca amal goreng amal nu nulungan urang daras gitu
Taku sabab gitu ulah sampaikan ka terlena ku kehidupan dunia, dan dunia mah kehidupan tidak ada yang abadi. Azwaja aya kehidupan pasti aya kematian, sabadana maut summa yuhyikum, mangka terus urang dihirupkeun deui ku Allah. Hirup eta tah anu moal wawuh jeung deui maut. Lobakeun pisan mi eling mati sabab eta teh datangna pasti, nyawa dipundut Rabbil Izzati, mangka de hirup sing ati-ati, mangka de hirup sing ati-ati. Kade pisan matak tadi doa na Allahumma ahsin akibatana fil umuri, kade ucapan bisi loba nganyarikeun hate batur, kade pagawean bisi loba ngarugikeun batur, kade tekad bisi loba nyencang tina aturan-aturan Allah nu matak urang menang kaduhung anu teu aya tungtungna. Leres matak Rasul matara nyarios lamun cariosanana kira-kira bakal ngamadaratkeun. Itu Rasul mah kieu tah, jaga ucapan. Sabab dosa pang seueur-seueurna dosa nu ngalangkungan kata-kata. Terus doa ya dosa nu ngalangkungan kata-kata nupang seueur-seueur. Sanajan hirup kersuka bunga sehingga diri poho ibadah nurutkeun hawa nafsu sarakah, Ijrail datang teu bisa ingkah, Ijrail datang teu bisa ingkah. Kade rek lumpat ka mana di mana ayana moal pastina udagan Ijrail. Terutama urang ka indung bapa. Aya keneh nu gaduh sepuh. Aya keneh nu gaduh sepuh. Sok dipentah hampurana. Sok dipentah hampurana. Atawa sok ngababukeun ka kolot teh. Mak cicing mama di bumi pangasuheun putra abdi. Eta kolot jadi babu. Titah ngasuh budak urang, titah jadi satpam nungguan imah urang. Lamun aya nu naroskeun ka abdi, waler teu aya we kitu mah nya. Ari maneh rek ka mana rek senam mak. Aya eta anak nu kitu. Loba. Ma nitip budak. Eta nini na geus teu bisa init ngaji sabab kariduan ku incu. Leuheung incuna teh hiji, tilu bari baredegong di incuna teh. Terusnya. Naudzubillahi min dzalik. Komo dugikeun ka aya kami mah yeuh hirup can pernah ngariweuhkeun nu jadi kolot, bohong sia. Ari bijil sia teh lain tina bujur kelenci. 8 bulan sia teh ngaringkuk dina beuteung indung, ngaluarkeun maneh teh eueuh nu kabresinkeun, eueuh nu kabatukeun. Ngaheujeun kolot teh kesang lemut kesang badag kaluar kabeh nu disamat Gusti. Gusti ngaluarkeun urang teh. Ngaluarkeun urang. Daweuh nu ngalayang ti awang-awang gubrag teh. Teu aya nu mata kurang boga indung boga bapa teh kaluar tina rahim nu jadiin. Tapi para sepuh sadaya teh sakedik jalma nu sok ngagogoreng kolot. Teu sakedik budak gelut jeung kolot. Aya kasus kolot dibantai ku anak, ceuk keterangan boro-boro maehan, boro-boro neungeul fala taqullahuma uff, kakara nyebutkeun is nolak salagi kolot marentah ngajak kana sae minal kabair tina sapalihna dosa. Karaos pangenten ku ibu capek nanya.
Nyeri teu ngalahirkeun teh Bu? Kadu putra sabaraha hiji? Aya nu 7. Ongko nyeri tapi budak boga 11. Leresnya. Nyeri yakin, ripuh pasti, kasiksa teu weurah teu mangmang pasti. Matak teu aya deui saur Kangjeng Rasul ditaros ku sahabat. Ya Rasul, saha jalma nu paling hak direncangan ku abdi di alam dunya? Ummuka, ummuka, ummuka abuka. Indung anjeun, indung anjeun, indung anjeun, bapa anjeun. 3 lawan hiji. Da indung anu peran aktif pangcapena. Leres? Dina waktu anak lahir, biwir indung sungar sengir. Laras Ibu. Nahan nyeri jeung khawatir sieun anak teu lahir. Laras. Gobrag lahir anak kadunya indung bapa ngarasa bunga ningali anak salamet dina kaayaan sehat. Capek kolot teu dipalire tunduh gehen teu diluru. Sababnya ka anakna sieun anak teu hirup. Keur leutik anak dididik geus budak anak diwara. Sangkan jadi jalma soleh salamet dunya akhirat. Mun anak jadi camplak hate kolot ngarakacak. Hirup karasa balangsak lempang ge asa teu napak lamun dicamplakan ku anak. Da kolot mah teu hayang dibere ku anak. Hayang ningali anak mulus banglus bener siger pinter. Kolot macan tara pernah sirik kajeun anak boga imah 2 tingkat kolot anger ngagole dina jobong kolot mah teu sirik ka anak. Bangga we. Ieu anak euceu, ieu budak euceu, ari euceu obo di mana di dieu we euceu. Anak nama di gedong sigrong 2 tingkat indung nama dina jobong we deket WC. Teu panas kolot mah. Nah, ari kolot sakalian minta ka anak cukup jawabna eueuh. Tapi anak getol minta jarang merek, getol nganyuk jarang mayar, paribasa ngeclok. Anak tah. Beak sawah, beak kebon ngabelaan anakna ari kolot minta oge ka anak teh. Eueuh mak gaji teh beak teu mahi ceurik ta kolot. Leres kitu. Sok. Matak pantes Kangjeng Rasul mah nu diamanatkeun teh ku Kangjeng Rasul kade ucap terutama ka kolot ka batur oge ulah saomong-omongna. Soekna hate batur, nyerina batin batur. Kadang-kadang tapi kan ka maot teu pernah hilang. Leres kitu Bu. Leres kitu. Matak mauludan diramekeun. Salat fardu dilaku, tapi lamun urang dina hate masih keneh teu acan islah, teu acan bersih. Wallahu a'lam. Matak mauludan diperingati teh inti nama saur bojo tadi ngaoskeun salah sawios ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ayat contoh di Kangjeng Rasul, ucap lampah tekad Kangjeng Rasul nyontohan contoh anu sae, terutama urang putra kanu janten sepuh. Pribados gaduh sepuh sami.
Sepuh pribados lain kiai, sepuh pribados lain ulama, ngan lamun eyang sarang uyut memang ulama besar. Tapi lamun pun bapak mah tukang tani, ibu ngabekalan pasantren 16 tahun teh lain bro, bekal teh ladang manggul pacul, ngagarap serang, tempo uih jang can boga beas jang wayahna can boga beas keun bae mah ajang merek berangkat deui ka pasantren lain lumpak mobil lain lumpak motor mapah jalan serang da urang boga rasa kolot di lemah teu boga matak para sepuh sadaya dugikeun ka ayeuna pribados eueuh deui mustika harta anu paling berharga ucapan sepuh jang hampura emak jang teu bisa mere ka maneh jang kumaha mak ajang teu hayang dibere ngan ajang mah hayang didoakeun bari sujud naon sababna sabab urang hayang mere geus teu bisa hayang nulungan geus teu bisa dikala kolot geus aya di alam barzah iwal ti bisa ngadoakeun matak nu garaduh sepuh keneh cing sae ti ayeuna kana janten sepuh kesanajan mauludan dirame-rame oge lamun bojo goreng ka salaki moal aya arti lamun anak goreng ka kolot moal aya arti moal mauludan digelar manggil ustad di Jakarta disambut meriah ngaji tapi kan ka jam 3 hari subuh teh sarolat aya nu kitu da panitiana tunuh hudang-hudang jam 11 daya harti matak mauludan mah nu penting mah takdim wa takrim keur naon mauludan digelar hiji nembongkeun rasa syukur urang ka Gusti Allah sabab urang terang ayeuna batal haram terang ieu alam dunya ku lahirna Kangjeng urang tiasa ngalaksanakeun salat urang tiasa maca Al-Qur'an itu teh hasil perjuangan Kangjeng matak Indonesia diperingati para sepuh sadaya mengenang jasa karuhun urang mauludan digelar mengenang ayeuna perjuangan Rasul bari urang berusaha erek nurutan kana akhlak Kangjeng Rasul ngajaga marwah negara ku akhlak anu ya kadang-kadang memperingati HUT RI sok dikotoran laras gitu kok tepikeun ka aya silih paehan tepikeun ka aya baku hantam tuh aya Cicalengka tahun kamari aya nu dibunuh tahun tadi camat ditonyok sok tinggal dina YouTube eta mah lain memperingati justru ngancurkeun warisan karuhun urang ayeuna mauludan digelar lain ku rongkahna lain ku sadarhanana tapi naon nu kudu dijalankeun sesuai jeung aturan akhlak nu dicontoh ku Rasul matak ngaos cek tadi tiung tara subung kopeah tara leupas belum tentu jadi jaminan lamun hate urang masih keneh paburantak runtah hasud sirik pidik dolim jahil nganiaya ujub riata kebur sum'ah ngewa kasasama moal jadi jaminan kajen kiai kajen ustad kajen ulama kajen tukang tadarus Quran lamun hate nak masih keneh ngulik bak aya ngancik sirik aya ngewa nyangkaruk hasud nu akhirna ganjaran ibadahna tumpur ludes sadayana geletuk maut can sempet islah minta hampura ka jalma nu dinyanyerina can minta hampura ka Allah aku asabab geus inkarna mana salat urang mana taat urang tumpur ludes sadayana da urang mah syariat jeung tarekah demi meraih hakikat ti Gusti jantan mauludan digelar teh inti nama bade syukur ka Gusti Allah urang sugan sareng sugan tiasa nurut nyipta neplak akhlak Kangjeng Rasul pinuhan madrasah ku diajar ilmu pinuhan ayeuna majelis taklim ku belajar ilmu insyaallah al ilmu nurun ala kulli nurin ilmu itu adalah cahaya ari cahaya keur ngadamaran kana sampean nu bade diangge ngalengkah leres kitu kahartos geus cangkel tos tunuh
tos lapar hayang gerak we ngadua heula supaya barokah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Kahiji urang nyuhunkeun doa urang sadayana sing paranjang yuswa bari sehat terutami doakeun ku urang amu sakulawargi salaku sahibul makom anu ngagaduhan ieu tempat amu apa haji putrana kulawargina we sadayana sing paranjang yuswana sehat lahir batina barokah rezekina naon dicita-citana cing laksana terutami dina travel umroh na sing aya peningkatan sing seueur jamaahna urang oge sing araya milik tiasa arangkat sadayana. Allahumma sholli wa sallim wa barik ajmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'ama wa yukafi masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah istajib doana ya Allah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah ya Latifun ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah, irhamna ya Allah, irhamna ya Allah. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam. Tabarak Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan bil ilmi wa barakatan bir rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten anu kasuhun anu lepatna eta mah tina kakaliruan pribados anu larasna eta mah berdasarkeun keterangan agami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, tadi kalau ibu